Saya Raga mangsana rungkat kekuasaan negeri Biraga. Lajeng ngawatek petak kakuatanipun dehem naseta awarkan seuneu muntah-muntah tina salian-lian tina irung, tina pamong, tina ceuli. Coba gerak utakkan dada tenangan karena tembakkan senjata abu karena kain. Tapi tunggu, ulah bakal mawe jaran lan kereta jatuh sudah akan putus jiwa raga mana ulah bakal ngarepan sia utara belah kaler anak kaula bakal ngarepan si urat sangka. Karena mapasipun senjata pusaka anu hiji senjata tiasa ngaluarkeun ratusan senjata. Datangna jika hujan silantang ngahujanan Raden.
ningali kayang seur korban Wirata malung ti pihak musuh ti Patikarna jago-jago temak anu luar biasa atuh sakedik ageuna teter urang-urang Wirata. Wah cenah nyeuna oge nyana pusaka benewas nyata. Pangastina, makasina. Karena Raden Abimanyu nanggal panah panah Raden Abimanyu nyasar Ganewa Sakuni potong sapisan Ganewa. Aya naon bang? Iya ya, panah maling digigir ya. Saha makruda temukan goblok. Satria kurang Raden Walasangka ngadahakeun pusaka senjata Wirata. Iya nya. Senjata wasi. Anakku dewek moal bisa mulang ka leungeun kaula lamun can meunang jiwa kapasan darah punjeun ngajero sia tukang kokore cocok saya tong pipil we kang atuh kumamun baduh assalamualaikum sana abi tukang kokore rumah saya bikin hamba Wirata rakyat Wirata anu dahar subur pakai wajur di dia gitu pada ngabantaskeun salira diancam ku Sakuni namun aya senjata maling digigir untung aya senjata di kebon salah iya senjata aman nah penjaga taman hewan itu anu mencarkeun satu-satu teh udah penuh sanes-sanes petugas engal mari Kurawa datang disusukan ke Lebak sisukan mana Citarum mana? Citarum buntu kan Polda itu dirinya datang itu Perbah mana kira-kira? Luhut berada dumohnya dia kayaknya mana kukuri ayo mana seksa? Ada ke beja ini nomor serangan mah kan antina Sakuni apinya kunaon senjata api si dukun yung senjata rawe dunia namanya boga senjata aduh sing nempok ngalikeun senjata akan mencanggih ya tuh tapi karerong gitu ya senjata buatan pinang teman-teman aja teh senjata rawe dunia ya senjata aja yang nyawaan ngerti sisau nyaan tersengat oke si Juri cepot lagi ay gulungan aing mah tunggu suri kan surikan tapi kasihan iya mah engke namun itu teu mampu si dukun iya namanya montong make aing suri neuneuh sia bisa pelajaran mah aya nang aing tembok we sing pet aing dibarajo sing bandungan heula aing kerja aya nyamuk benar teh Panuli saya mang jeung dangdana satria mah oleh segala dipakai saya semoga
Susumping coba gasoner sebenarnya kapal saya perlu pakai susumping ay gagantel mah ay gagantel ay makukumul na iru motor memakai mahkota tuh ya di sidukun siya nampak siya kegenana sidukun ceng ngayang dah sidukun sering kenana sudah lain lamun ya senjata dipentangkan kepada tikaler wah binong jara conong bener Gatot Subroto bener goyang kabe cing ngayang yahon sakuni mah aing antina coba tepi ka gonewa buni kumulu coba geungeukeun nagan tempokeun lana ini si basah yo Syakuni udang pakai cek bayar pati udang merang cek bayar wira saya almarhum memanggilnya memangkin gitu bisa syakun senjata pun dewek si dukun bak dukun sudah mengobati asalnya pasir munafik konon katanya ampan konon katanya senjata jadi kayaknya maka sapan woy hei mari kayak gini hei hei mau berawir tiga nama gitu senjata si setan wasa lainnya ya kenapa senjata cepot mapai balong biaya MCK lagi ibu-ibu mani yang depan yang jember yang mereka kerja wayang jika itu dek midang hela dek makali konstif siapa jika itu yang buka kabogo salah nekan nyentis kalau tuh itu boleh minum bareto kerja manjaya masang orangnya mereka bawa nyai saya ini Sharon Bahdalang kakang karena cina bejana anggar wae ngora wis 85 tahun ya tanggal nila betul bener yang ada kecil bukan misi penayagan narano anu
Aduh, dari itu jepit nak tinggal. Ayo jepit takonna. Ayo karunya deui euy. Jembek mandi anuna tuh orat euy. Bawah. Pepilihan TV bangsa urang ini puja benelah bener ya. Untung jembek mawayang. Bangsa kita wajib yang cenah bari kumaha euy. Detekan orat awewe. Ayo resep mah resep. Pastikan gitu. Abong bodor kanyahoan. Nahnya tetep asal banget si cepot banget gitu. Nah milu nyamur apa tidak? Syahunda. Senjata geus beak leungeun kaula geus katieu turun orang para main gana lain ahli kaula minta waktu kaula rek hotel senjata usir ya haji Haji Kohar. subhanallah walhamdulillah subhanallah subhanallah lain wiridan teh bawa keur kieu mah kaos di masjid bae cing sampekeun hareup sagarana abdi ban sa Haji Kohar. Pasir dek naon sia jojor ka pasir itu dek kabur ya kandi sia teh kakaratur senjata nih kumaha musuh maros tenang nyunkeun wi dek ka mana sia tahu apa deh kapan tuh senjata naon dadu ka urang disimpen dina anapun kirinyu kaos militer boga senjata sia si Kani boga senjata malah lu ya halus gimana bukan begitu? Hah? Simpenan simpenan we pusaka dikumpulkan. ulah bawa rakana jago termak kaulah gitu
sanggup lengan geus ngakebros ku senjata manawi widi kumaha pamikir punten bae sawios kaula pikeun ngabales dipatikanan nabi sama nih murah kenal biasa mah teu bade diajar ieu lain tempat latihan ieu sanya kakusir eta manyangakeun upami kawidian sawios kaula sanggup ngerepan karna namun upami salira doma punten biasanya pengkusir goblok siap aing teh anak raja ngarasan dia maulah gengsi hukum satria prajurit di medan juri tengah bunuh dibunuh ulah menang kusir wae ka kaula tapi kaula satria wirata anu hak ngabela nagara bangsa wirata tega kaula tega tadi kaula tega benar bisa mendaginana manawi awas ya untuk bisa mau digaji baik mana cobian ya masih kena sakarat udara jeung dipencit dicanak ka pasar dijual iya waktu geus tabuh 11 numutkeun perhitungan kaula beda jeung sakuni mah 2 poe deui bubar nyamur tapi kaula mah dina poe ieu sumuhun leres teu sak deui tadi kusir ayeuna mentangan jadi sultan jadi kusir nah geus jiga si janaka pas bubar nyamur sumuh kapilih deui astina mun ieu jadi ya Prabu yai ulah kakang amdas siapa paman tunting tatu panangan anak puputianana akan apa dupi lagi tingali daun tadi anu jadi kusir si utara ayeuna mah mentang-mentang senjata anu jadi kusir ayeuna si utara senjata akan teu mampu sebab senjata akan moal mampu lamun ninggalkeun senjata si aduna wah tingali sobat apa dina kanta tuan jika si Arjuna kudu mundur beras turun Cirakai paingan Bisma tegekeun milu ayeuna aya hitungan raja bubar nyamur sabaraha poe deui ceuk paman kunting mah 2 poe deui dina dinten Kamis ieu bebas wah salah pagitu ayeuna ieu urang etan deui ieu teh poe bubar nyamur teu bisa pagitu ayeuna astina bakal ka pemilik deui kerok jadi kana ieu kerok hitungan nah tumbot kumaha geus ieu udah akan dek nulukeun bala-bala tentang mah dipayun mulih maman miranget teman dia maman miranget teman dia di medan juri di tanggal waduh paman Raka Prabu Raka Suku Cilaka
potong kunaon disogot badak satu-satu bubar sorangan kakang can dibubarkan jadi sempat Wima unsa sata kerkabak nalangkahan mastaka sidana pamungkas kue kemis setahun kemleng lain nyamur teka bangi wayana astina mulang di kahai Bima aing nuhun hirup kene sia ngarepkeun aing modal ampun ayeuna waktuna sia dibobot dulu sia hancur ku aing pugana masih muni ampun sampai kaki itu modal sia naon sia daksan waktosna akan mayar balik tunggal pikir nu penting mah nagara muli deui ayeuna nyamur terus kabuka waktosna pas dinten Kamis sakitu hawatos bisi murah jantung teh urang dilepatkeun swaksan waktosna itu sumohon perang berarti udah mungkin mah tingkat kayak ini urang ngayakeun bareng terang adek masihkeun negara moal sakit umur oh barang lagu nafsu mual biasa rantas na lupa masalah ku hawa nafsu jeung ku amarah dan alang-alang ku orang tunang sia wae hei sadaya angkat jempol tina musiran tadi mentang-mentang ke senjata iya Raden Utara Allah kemangkadu tapi pinasti berai dibuka halimunan kupokana kresna sar semar eces ebreh yen eta teh Arjuna aduh tasek janaka geuning anjeun teh Arjuna sia teh kami gaya tutas dina poe kemis rantas nyamuk urang astina pada mabur buyar tapu hayu urang kakaraton amat geuningan ieu teh panawa
Yang Maha Agung Jemarna syariat perantayungan luluhur Pandawa si padakakan Semar Budak Pawana anu parantos ngasuh kalawan ngajejikeun para putu Pandawa bisa lulus 12 tahun ditambahan 1 tahun nyamur dina sajero nyamur teu kasungsi ku urang-urang dengki sifatna urang-urang Kurawa Sumohon percis hitungan akur timiang ketika mangsa mulang hidup 1 tahun campeng dibuka dina tahun ieu dina poe Kemis kituna bisa ulah dijieun saksi nu sabenerna yen syah Pandawa bubar teu kanyahoan dina poe ieu walah urang poe nu gawe yang ngaturkeun rebu nuhun kana jasa hidup muga jasa hidup
nyangkarut aya dina balasan malah diserangan ku keriduan anak nu pasti kawan dua hati yang juga hidup cing jadi pengagung pemimpin negeri yang utama belanan narima usul kawan keterangan di utara cenah nu jadi kusir teh kan diwarhak malah tapi eces kebreh gening Arjuna incu kaulah se janaka ulaya lamun hidup ridho lamun hidup sadia eyang jabat disyukurkan ma'agung kagustin ma'asudidatna Allah nungerasakan syariatna kahidup eyang dek masyarakat utari kanyu buruan Daud di malam lulus asuhan salira itu kesanaan kagungan maha kawasa rupina paratos tutup bubar nyamur dinten kemis puyar sumuhun kalawan perjuangan panawa eces genre pikeun ngalaksanakeun kumaula kakersan maha kawasa ngalaksanakeun ibadah dina ngalakonan hirup sareng kahirupan muga-muga janten panumal barokah rahmat lumungsur kaputra nu disepitannya sumuhun barokah lumungsur kana kagungan masa khusus putra nu disita mancing janten putra nu soleh amin hiburan mana sing ngurus rahayu kawan lancar kawan macing dina sagala upina amin digentosan ku barokah sareng rahmat sumuh sakali selamat tetap selamat nu manghibulkeunana selamat nu dipanghiburkeunana Yurkai kantun amit mungkur waktu subuh pertos adan awal terus kapuking sesedap nih kurang bakal mandan kewajiban angara pemuka siang subuh bakal dimungkar kembang kritik sedang tutup lawan